Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya Ironi aya budak leutik belajar puasa umur 5 tahun kuateun aya tatanggana umur 40 tahun teu puasa budak puasa begitu dibere kunyana tah es bonbon ceng ya sum mong kuda puasa siap puasa geus sakola encan karena deket tahun ieu puasa berarti umurna kakak genep masuki genep siap puasa emang bapak ngomong siap juga aing jangan puasa umur 40 tahun aya teh jelema dinasehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban atena teh telas betul dari puasa barang budak puasa Masya Allah mulai babalik katanya budak letik bae puasa aing langsung nyana ka imah cari ka majikan konan ka cari kakak ada puasa karena kayu udah mulai ngomong heran papa puasa masa negaledek negalegir lah ngomong gitu sih temannya kakak puasa emang teman mimiti deh ya yang puasa entahlah puasa baik puasa bener puasa pemajikan lagi kaget tah ku kiai mah teu kana kesehatan rajaban kiai di mana-mana bulu dan tapi ku budak leutik pernah terjadi kapan lebaran ya nah poean lebaran ditugaskeun ku bosna kita ke Surabaya di dieu di pasar Kemis poean lebaran ka subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon nya dari jalan ka Cirebon meme Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah di ka masjid terus saya adanya unggal musola unggal masjid Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd nyana bari nyupiran ge batur ka masjid haju budak leutik teh deuleu budak leutik duaan make baju putih make samping dituturkeun ku bapana di dieu aya sajadah leutikan malah aya sorbanan lu gede mah kiai make jubah lu gede dan henteu nyerenyet ka jero hati barang lu budak leutik berangkat di jalan kana Allah akbar teu capek kamar Allah la ilaha illallah wallahu akbar sial berenang jangan budak leutik teh takdir ari aing jeung bos sabar duit cek katanya na ieu aing digaji na ku bos goblok ceknya bos saya mau dipecat terserah bos saya mau berhenti mau salat dulu cek bos satu berhenti saya sama siapa terserah bos ceknya nanti digeblukeun lawang nya na ka masjid ceuri karena kesehatan ku budak Masya Allah tah Allah mamere nasihatnya macam-macam aya nu ku kiai aya nu ku ustad aya nu ku santri aya nu ku babaturanana deui babaturanana datang ka dinya olol sia lebaran si babok goblok beureun isukan jeung aing karna bok we lebaran karena kesehatan ku budak oge nya lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae isuk berjamaah jeung aing
tolol tapi eureun kan berarti kan kana sehatan eta. Iya ku babaturan loba kana sehatan ku budak leutik. Masyaallah. Aya jelema teu boga anak. 15 tahun teu boga anak. Rumah tangga 15 tahun teu boga anak. Imah agring mobil mewah. Geus puguh kadaharan jeung pake geus teu kacaritakeun. Tapi kan di imah sepi nyana teh. Biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana. Kahibur ku pamajikanana leumpang dan lain sebagainya. Jeung pamajikanana bageur. Tapi ketika neuleuh bapana, di kota mah di kota teu daek kana sehatan. Islam mah kos kitu nu iman mah. Ka toko teu kana sehatan, loba budak di restoran teu kana sehatan. Tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapana Jumat menuju masjid. Budak ditunggu nah sapira budak nyana ngerenyet hati aing hampa teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa memelikeun budak ketika di toko bisa memelikeun budak ketika dahar aing bisa ngajajanan budak tapi ketika keindahan iman rohani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ti dinya hiji jeung dua naon kan hiji jeung dua kan jadi kieu teh hiji dua aja daek dicandung terus daek dicandung ieu mah wassalam naon ya naon. Aduh kakak teh kuat biasa Jumat leuleuh budak diiringkeun ku bapana luis biasa geus diluis-luis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapana kahareup yanana di tukang sangkilang bari jeung lalagaan ugal Jumat eta teh neuleuh pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak ieu mah kakak mah pangnuduhkeun bae kanu geulis. Hajar kanu goreng mah kakak moal boga anak sebab sepanang terus. Talamun awewena anu ahli sorga maka panti bulan kamari ge ditawaran. Panti bulan kamari kakak besi hayang boga anak kula dik itu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh jah urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh tah. Ya, dan ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung. Asana hipu teh hipu gitu. Masyaallah. Ieu mah boro-boro eta gering. Aju urang ngomong. Neng jajan hati ieu mah jaban muria. Tah ieu mah tuaena mah kakak mah sehat nya kakak nu sehat nuturkeun nu gering. Aju kumaha ya atuh aju basi pikiran neng ieu. Misalna ieu mah teu rek dikukumaha ieu neng tetep neng pamajikan kakak nang ieu neng kakak sehat. Kelek laek ini. Bisa bae tadi dinya tah diomong kos kitu tah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya cerik basa kedeung sih salakina sekedeung moal kebal. Semet dikubur sampai 2 poe nang gantina. Eta eset anu gering we eset. Oh, mau teman itu boga anak bapak, jangan sekarang tergen baik kalau malah, padahal itu produksi. Eta saya tahu hayang sangkar cara tadi jika di bulan kamari ditungguan, angkat gua lagi terus ngomong, tahu apa dicandung aja misalnya di itu udah dilakukan malah lain 2 opat kah? Parang sana kumaha, aku lagi hayang dah sorga sholat terkhusus, puasa terkhusus juga be dicandung maka harampang tak kena jantungnya. Cakawe teh sial tak kieu. Sial. Geus aing mah moal ngaji sanu ngaji ka dieu. Aing ge ulah mesti dicandung. Sia ngaraji bae pan ka dieu. Aduh Masya Allah karim. Nah, itu nomor keempat sehat. Beda jeung toko itu, toko makan nu sehat kadang teu kuat. Ieu mah sehat berarti lalawanana ieu mah gering, meriung. Ta ieu mah lamun aya jelema gering teu kewajiban puasa, ngagoler mah di rumah sakit, impus udah kuwa puasana. Boro-boro puasa semuanya. Nah, nan pajak ge parah.
Gering ya mah wajib puasa wajib. Sebab Allah nitah ibadah henteu kudu ngarusak awak sakabawana. Sakabawana ku awak bae ibadah dah. Ulah sok kajun maksa-maksakeun datang ka gering, datang ka rusak awak ulah sakabawana. Masyaallah. Ja ibadah anu mantep na mangke jalain ku awak ieu ku qalbu kuruhan. Eta ibadah aslina. Kaopat nomor kelima iqamatun tetama mana cicing di imah. Zaid urang pasar Kemis bulan Ramadan teu nyaba ka mana-mana wajib puasa. Ketika ke Zaid nyaba ka Bandung, nyaba ka Semarang, nyaba ka Yogyakarta teu meunang teu wajib puasa. Ai induk mamangga bae ngan dimeunangkeun ngan dimeunangkeun buka. Zaid bulan puasa tere ka Bandung asal ulah maksiat. Ka Bandung na deuk naon nagih, ka Bandung na deuk naon silaturahim, ka Bandung na deuk naon hilir, ka Bandung na deuk naon deuk nonton Persib. Meunang mata nu terakhir mata. Lah jadi meunang ninggalkeun puasa kulantaran saparieun tawil biniat tarahus niat gawe kamurahan. Kuari keur carita abdolna jelema bulan Ramadan nyaba ka Surabaya misalna ziarah Wali Songo, ziarah sunah tapi ngameunangkeun kana teu puasa andai kata Ramadan ziarah Wali Songo eta teh puasa apa ulah terserah ente kumaha kamadaratan diri ente. Lamun ente madarat ku puasa buka, lamun ente teu madarat ulah buka. Jadi diserahkeun ka urang kuat jeung teu kuat mah madarat jeung teu madarat. Nah, lamun nu madarat afdolan kene buka, lamun teu madarat afdolan kene puasa tinggal kitu bae dirasa-rasa. Ngan ieu mah cenah teu madarat teh buka bae masalah. Masalah sanajan teu madarat ka awak. Nu matak teu madarat naik mobilna Baby Ben, Lexus, AC-na ge pohara boro-boro di jero di luar ge geus tiis ku pato AC. Parna di luar ge geus tiis. Komo ka jero tawa. Aju diuk lagi deuk kumaha nya bae, deuk bedak bisa, deuk tungkul bisa, deuk doyong bisa, deuk nangkarak bisa. Geus geunaheun we supir aya deuk SPG di jero mobil masalah berangkat di pasar Kemis ka Surabaya. Masalah teu aya dorur, teu aya madarat, teu aya bahaya bae. Berangkat ka Surabaya. Cenah deuk buka bae masalah etalah kamurahan sara. Ini ulah si kumaha ke Allah disalahkeun ulah datang nyalahkeun Allah. Aing mungjak Allah kudu disalahkeun ku sia. Gara-gara puasa gering cek Allah aing kudu bae tah aing mung dikitukeun. Aing nu maha nyaho, aing nu mere ka sia tanaga hirup. Mata kalau betul buat wae bebe. Masyaallah. Tuh gitulah. Jadi syarat sahna puasa 4, syarat wajibna puasa 5. Ku hari rukunna. Arkanun salah satu asya rukun puasa tilu hiji niyatun lailan likulli yaumin. Niat hati penting kudu unggal penting. Niat unggal penting di mana mimitina? Di mimiti guru datang ka fajar. Ialah waktu niat. Aing mahaluha tempatna niat bol. Hate tempat niat. Jadi sanajan teh diomongkeun hate niat. Jadi daripada diomongkeun hate teu hadir kana puasa teu niat di jero hate teh jadi. Ngan afdol nama nya hate niat nya lisan ngucapkeun.
kumaha niat teh niat mah cukup bae sakit nawaitu sauma godin niat kaula puasa isuk cukup sakitu nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu sauma godin min Ramadan sakitu tak cukup tak pangsa tinggal niat sakitu nawaitu sauma godin nawaitu sauma godin min Ramadan niat kaula puasa isuk di bulan Ramadan isuk kula puasa di bulan Ramadan jadi geus sakit nawaitu sauma godan min Ramadan ai santri mah godan godin malah menyalakeun moal aja ngaji alamun teu mondok karah ya urusan godan jeung godin bagi ribut si godan ka godin lah isuk-isuk keneh di godan ka godin geu masalah patak ke bahasa antara no punya bahasa antara geus nawaitu sauma godan nawaitu sauma godin nawaitu sauma godun nawaitu sauma god masih godain godin Gusti Adi godan dehem godun dehem ya otomatis god bahaya sia godun godin kumaha sia nawaitu sauma godin min Ramadan cukup mun hayang sampurna sakumaha nu dijelaskeun ku Syekh Nawawi tanara kieu supaya sampurna urang ge nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar Masya Allah itu sempurna bahasa kali ini nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi kabeh ta di GR di 24 ribut nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ngaji di Cirong Ramadan ya ulah Ramadan 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 cek Ramadan dorok sama kajian kawan entah yang ngaji Ramadan geus berapa puasa lebut Ramadan aja teu puasa atuh deuk sia-sia Ramadan aing Ramadan ya geus beres cuma kalau kaula puasa moal Ramadan teh kakarak sampurna niatna kulantaran tempat tadi jero hate pada maghrib langsung bae bersiko nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanatin lillahi ta'ala eres kadengnya entah ku keluarga boba niatnya emang langsung kuari tak kasaksian kan Gusti apa isu berpuasa puasa jasa geus siap salat maghrib kencan karek adzan dong geus niat puasa hemat jasa itu macam mana? Oh salah salat makan malam degeunnya ye ukabehan majikan anak apa beusi poho ye lantaran apa mah pangkaesna lain nalagaan goblok jam 9 teh beri dahar malam nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanatin lillahi ta'ala ambo bantu ke sahur beusi teh udah beres jadi bae tah aya nu keur salat isya usolli fardhu isya Allah akbar nya ngamakmum bari ngadagoan imam babacana ngaldeung imam segala sapi segala dada ya imam tunggu lain khususnya karena imam lihat bae cegena di jero hate jadi kan niat di jero hate keur salat jadi geus beres atau ketemu beke rek sare niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri jadi niat di jero hate deuk kumaha bae jadi keur leumpang keur diuk iya mah keur di luhur beteng keur di luhur beteng ya nah berarti munggah ya milu munggah wejeuna keur tengah-tengah
nyana sosono jeung pamajikanana ieu can nya pamajikanna mah ngambetan amat diizikeun jadi Masya Allah. Jadi itu kumaha bae nu penting ulah keberadaan beres. Bahkan sunnah cek Syekh Nawawi ditambahan imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi tah kurang aya sampurna dituduhkeun ku Syekh Nawawi tanara seperti kitulah niatna tengah-tengah kumaha lamun aya jelema sahur teu ngomong naon di jero hate ge teh niat puasa milu sahur doang haju isuk-isuk nyana kos puasa teu jadi sahur ge teu niat puasa teu jadi naon bedana jeung milu dahar teman-teman sahur ngan teu niat puasa teu jadi tambah kos kitu mah kumaha mun ge siang kurang sahur mantak sahur aing geus isukan leuleus eta bahasa mun isukan leuleus eta kan mengarah kana puasa sia kunaon eta mantak sahur mantak dahar gede amat isuk besi leuleus tapi henteu kieu digerakeun niat kaula puasa isuk henteu ngan kitu dah besi isukan leuleus ta eta ngaranna niat ngan dimni di jerona okos kieu cegegeran apa sahur besi kaberangan nah eta kan di jerona niat puasa kan berarti cegegeran apa tetep eta sahur besi kaberangan aing itu geus tahrim di itu besi kaberangan sih gede amat ulah loba omong aing besi kaberangan ulah gede-gede ieu mah aya jang nambah sagala oh tah besi kaberangan sama nah eta aya bahasa besi kaberangan berarti di jero hatena mah aya teh dia puasa sah bae tah mah kos kitu sebab aya di jero nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun anu ngabatalkeun kana puasa timimiti pajar datang ka guru ieu ngaranna puasa ninggalkeun dahar nginum jeung jima tah rukun puasa nomor kahiji niat dipeuting unggal penting niatna teu meunang dihijikeun nawaitu shoma syahri koleh ulah niat puasa sabulaneun teu cukup kecuali Imam Malik mah menang bahkan Imam Hanafi besi niat di beurang masalah kos puasa sunnah Imam Hanafi mah niat di beurang masalah subuh jangan niat subuh bari Imam Malik teh sabulaneun niat kalau puasa sabulaneun geus bae teu diat-diat ka dituna Imam Syafi'i mah tetep kudu niat tunggal penting niat tunggal penting teman-teman tuntunan ulama-ulama di Banten asal mantas tawara tarawih kabeh ngarayu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu shoma ghadin anadai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi eta bagus tah baheula wali-wali di urang teh nuntun ka umatna ka jamaahna beusi poho mantas tarawih baca aya anu teu meunang inget niat deui tas magrib di atas sisa niat barang tas tarawih niat DKS niat lo bating niat mah parah niat deui beusi cere-cere beusi terjadi beusi was-was sama kos kitu mah cukup sakali lihat. Nomor kedua ulah ngalaksanakeun ngabatalkeun kana puasa min usul yainin liman fadin kubaktuhin min jawabin tina kadatangan ku benda ku ain kana bongbolongan nu terbuka datang ka jero beuteung ulah kaasupan ku benda naon bae bongbolongan nu aya di awak urang geus puguh sungut geus puguh jero mata ceuli ihlir
duhur ulah kaasupan kunaon mantak sing ade mantak sahur jikan gigi besi aya itu ceuhil kolot papan kolot hontona geus guru dahar jeung daging gelap di dieu tah barang jam 9 di kieu kok cenah daging keceruk segede jempol lumayan batal tuh joblon lagi lain lumayan alhamdulillah jangan tertambahan dan tenaga batal wa in qalla tadi segede jempol imas sain setik kasim sematin segede ijen leutik segede sireum ante atawa tetes banyu tetes cai hiji nomor kedua min istiqatin ngahaja utang ai tadi mah ngahaja kaasupan bener ngahaja muhtar ku ari bae mun teu ngahaja ieu mah teu ngahaja poho berarti teu ngahaja karyawan balik di pabrik ka imah heula istirahat bari ka imah cakena ieu istirahat aja bulan Ramadan dia lumayan sajam ieu datang ka imah di jalan naik sepeda asa teh lain bulan Ramadan langsung ka teko ih seger liwat dengan diuk leuleuh ka meja jengkol moray ya Masya Allah jeung lauk tembang muanteng biasa je lumayan cakena ieu beres di dieu ka pabrik ge seger nyiupnya nu biasa sapiring 3 piring plak beres dahar jeung sambel ngerokok beak dua mata minum deui beres ge Masya Allah ih puasa ya Allah ya Rabbi poho Gusti ya Allah ya Rabbi abdi lain lalagaan poho Gusti teu batal geus mending doa deui Gusti mudah-mudahan unggal poe dibere poho biasa ya masalah ya Allah poho mah ulah kieu we dahar teh beres sapiring nambah di aya pemajikan kak dahar ih poho jangan padahal henteu geus tadi teh geus sapiring jeung kabegaan tambah hanya Allah lah nu maha uningan nyaga sadaya jadane poho-pohoan mangga ndek henteu bae gae tah urusan diri urang jeung Gusti Allah Subhanahu nomor kedua ngahaja utah ngahaja man zara'ahul galabahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada jelema anu memang kalindi ku utah naik mobil utah tengah aja teu batal puyeng 7 utah tengah aja teu batal tapi wa man istaqa fal yaqdi jelema ajakeun utah batal utah teh ya ti jero kaluar batal ngahaja kumaha lamun kieu bae aing naik mobil bae sebab setiap naik mobil kan urang ke kampung masuk mabok asal urang kampung kajahoan naik mobil mabok eta kampung eta geus ese teh penyakit tahu penyakit itu bisa diobatan ku dokter kita mah sebab penyakit kampungan teh mah aing hayang utah ye naik mobil teh ngahaja naik mobil teh ngahaja hayang utah batal sebab ngahaja deuk maksud hayang utah batal mun kieu mah urang ka ditu ka mana ka Bandung bunga punan sok utah henteu moal SBD henteu maksud kan utah datang ka Cikarang geus puyeng kana dunia muter kan teh sih ya dunia muter kan cek aing mah muter waduh moal aja siapa teu kebel ya utah
Ente tahu bahasa ulang-ulang aja. 2. Katilu min idkhali kullil hasafati aw qadriha min faqidiha. Ngasukeun sakabeh hasafah nu aya hasafahan, ngasukeun hasafah teh gegending. Mun cek bahasa kuring mah helmna. Di bobogaan lalaki teh aya helmna. Gegending disebut bahasa Arab mah hasafah. Ta eta teh diasukeun kabeh sahasafah. Kabobogaan awewe rek nu halal rek nu haram. Ta eta batal. Kumaha ceuleuh mah kieu mun setengah doang. Naonna tuh kagok-kagok sia. Ente mah setengah bae setengah ieu malah kusono-sonona ka pamajikannya oh ieu bulan Ramadan moal diteruskeun ieu mah kusono doang mun cek urang mah mukadimah pendahuluan jadi engke dilangsungkeun mah kedah beuti setengah doang teu batal ya setengah doang teu batal setengah doang tret bisa cek pamajikan nanaonan kan teu nanaon lalagaan ieu mah baju-baju aja pemajikanan kagok-kagok pakak ulah sok nang tangan gitu ada setengah doang teu batal mun sahasafah aya jelema perang sageus perang katembak ka hasafahna eueuh jadi katembak ai batangna mah aya ngan hasafahna eueuh ieu ukuranana kumaha ieu nu batal jeung teu batal teh nah ukuranana ukurkeun ka hasafah nu aya sagedenya jelema sagedenya hasafahna sabaraha senti ternyata hasafahna 5 senti nyana ge 5 senti geus mun nyana ngasukeun bobogaan 5 senti hasafahun nyana berarti batal mun kakarak 2 senti 2 senti setengah kan batal itu ya dikira-kira tuh kumaha sia bae teh mah urusan sentianana mah tuh coba bae kudu sia di sentian sia aduh insyaallah kumaha awewe aya anu wati lalaki aya nu mautuan nu diwati wa ammal mautu yuktiru bidkhalil ba'd awewe mah kudis asupan setengah hasafah geus batal lalaki mah ngasukeun setengah hasafah teu batal tapi awewe mah ku kaasupan setengah hasafah batal sebab setengah eta geus kaasupkeun kana jauh jero eta setengah teh nu mantep nyana lamun kieu sing hade ngisangna sebab eta mah pan saeutik we ka jero katawel jero na batal tah mantep lamun misang awewe rangda sigade ya deh batak beda ieu sebenarnya rangda teh rangda parawan jeung rangda nu boga anak beda lamun parawan sasadar kina beda tapi lamun rangda mah rangda ya. Jadi orang nyahot tina suara kina. Tapi lamun boga anak tetangga ge nyahun. Gadeng mah teh kieu ya tah, boga anak mah. Nah, jeung macam-macam. Ieu mah keur carita kasupan ku setengah awewe mah tetep geus batal. Nah ieu bagi anu eling keur puasa tur ngaaja ikhtiar diri teu bodoh kumaha lamun teu inget pamajikanna teu inget salakina teu inget balik di pabrik pamajikanna hes teu make calana ngongkong apa jadi poho dunia teh poho bae geus leuleuna ka dinya bae langsung kawah dibuka sakumaha tinju bae brak
Teu pamajikan ge teu pohoan ieu sarua geus beres. Kak, aduh, ieu urang lain bulan Ramadan. Ya, orangana. Masyaallah urang dibere poho. Yang ada euy. Mudah-mudahan isu pohoan deui. Poho salah. Anu bahaya ya lamun teu poho pertengahan. Begitu ya brek ka dia. Kakara ke 10 menit. Nah, ingat, orang berpuasa cabut. Enggak. Cak salah kira waduh. Alhamdulillah sih alhamdulillah. Ngan ieu waduh ganggarakeun ieu urusan. Coba persis sokos anu tasawur belejam lumayan ya kene. Nah, ngaranna pengantin anyar dar aja ku majikanana sugan kaburu cek cenah karake main setengah. Allahu akbar asal direngkeun batal sih. Begitu gadeunya azan nyana ngahanang bae kalau henteu ka hadap henteu batal atuh sia. Atau keur mejeulna setengah pas Allahu akbar didedekeun batal. Tamang geus bae begitu gadengnya nyana Allahu akbar nangtong buriang badina beres. Kunaon maka burang badina adam. Isuk deui teu batal. Masyaallah, itu barang sembarangan lah. Sayyidina Ali, Maman Sayyidina Ali, mantap ya sebenarnya. Kumaha Sayyidina Ali lantaran gagah kan nama. Jauh contoh ka urang. Begitunya ada asar neulawe we hayang. Biasanya hareupan pamajikan Siti-Pati. Kieu mah geus kanyawan galagar ku Siti-Pati mah teh. Lain deui salaki. Naon kan teh naon yang magrib. Maju. Korma naon eueuh. Henteu kudu pake korma. Kurang buka langsung. Atuh beres azan Allahu akbar tarik ke jero. Jadinya nama bukana Allahumma laka sumtu jima wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin jima. Bisi aya nu nurutan Sidina Ali atuh masalah. Masya Allah dari gitu atawa dipaksa ya mah ai tadi maman eling ieu eling ngan dipaksa di masih jeung pamajikan mun teh jeung ditembak ku ai ye naon imah ayo aji mah dipaksa ta eta teh lamun teh mah bener teu jima bakal ditembak jauh masalah teu batal puasa ai dipaksa ngan teu meunang kunyana dituntut ai dituntut apa berarti lain paksaan tah mah hajanya anak. Jadi kudu nu maksa nu ngitung-ngitungkeunana. Atuh lamun pamajikanna goyang biasa etik batal pamajikanna. Atawa salah kila anu rada dikit-dikitlah etik dah. Batal. Ai mah maksa ge ngasukeun ai kituan mah urusan siapa tah mah. Jadi lamun dipaksa teh mah kudu teh ngasukeun, kudu cara ringan bae. Cari cing, pan sih cing? Nah, dipaksa ieu kakarak, dibaenkeun kudu maksa. Eta mah teu batal. Tapi lamun aju dipaksa, aju nyana nu main. Eta mah kikituan mah pan aing teu maksa cek nyana. Maksa ge mah jimana. Ngeterusan mah pan tahu sia. Datang kadinya agama panjang ceritana. Duh insyaallah. Atawa kakarak asuk Islam anyar. Si Tegwan asal nama budak. Kuari lantaran bergaul bae jeung kiai, matria si Tegwan teh. Lantaran terus udah dibelian ku pasantren, ku majelis taklim, ku pondok, kakak beladiana meunang hidayah asuk Islam. Kuari ngaranna Abdullah Tegwan. Duanya ada dihijikeun. Kakarak ge saminggu asup Islam, puasa Ramadan, biasa bae isuk-isuk ga goreng sangu. Jam 10 nya nama tujima jeung pamajikanna biasa. Kanyawan tanggal 28. Kuat. Puasa enggak? Puasa. Bu puasa bagaimana? Ya enggak bagaimana enggak makan, enggak minum kalau setelah makan, setelah minum. Ya begitu amat sih.
Setahu saya mah pokoknya habis makan habis minum kesononya jangan makan jangan minum karena udah kenyang, itu namanya puasa. Isi teguan. Terus apa sama istri juga kalau bawa tuh saya menyengklak aja. Aduh. Teguan melantaran encan ngaji jangan mata dihampura kos itu teh jauh banget ira ngaji. Bodohna mazur lantaran anyar asup Islam. Moal aya sih nama nyaraon. Sebab informasi radio, televisi wah geus rupa-rupa media geus aya kabeh. Hese nyaritakeun bodoh mazur teh. Nomor katiluna soim teh nu puasana termasuk kana rukun. Lamun eueuh nu puasana teu satu. Ieu rukunna hiji niat, nomor kadua ninggalkeun nu ngabatalkeun, nomor katiluna nu puasana. Kuari rek caritakeun wajib kifaratnya wajib qada wajib kafaratna kafaratul uzma yajibu mal qadol lisaum wajib serta ngodoan puasa kafaratul uzma wa tazir alaman sada soma fi ramadan yauman kamilan bijma'in taminazimin bihi lisaum puasa jeung pamajikanana di bulan Ramadan kuari di tengah-tengah puasa kejadian jima teu batalan heula ku nginum ku dahar atau ku naon langsung bae di bulan Ramadan jima nyana tak eta di samping nyana wajib qada oge wajib kafaratul uzma lakas gade mantan kata bulan Ramadan. Kiai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta'itsku raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba nu mukmin. Di urang mah lamun in ajaza wajaba shaum syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh puasa berturut-turut 2 bulan asal teu bisa. Wajib it'amu 60 miskinan. Wajib meresodaqah 60 miskin likullin minhum muddun min ghalbi qutil balala. Al-mujzi fil fitrah 60 miskin saurangna sakmud atawa saliter bahkan dibarengan ku pakaian wajar jang nyana leuwih afdolna baju samping jeung kopea eta maksud tanambah jang kaafdolan jelema sahabat bebeja gagang yang Nabi doh cenah gagang kunaon aduh kunaon abdi jima itu masalah geus we merdekakeun baru-baru ngamerdekakeun abdi cek eta duit teu boga naon teu boga puasa bae 2 bulan saking Nabi tambal atuh 2 bulan kudu berturut boro-boro 2 bulan ieu karek saminggu geus teu kuat boro 2 bulan gitu deh ulang gede jasa syahwat cek nanti satu sedekah 60 ke miskin 60 dua dengan miskin aja pula tuh dahar bae ku sia kamu nuhun atuh Gusti Ego gitu masyaallah babari jeung Kangjeng Nabi nu hese naon geus nikmat bae urang boga nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak jagalah di bulan Ramadan sing hade bisi urang kajeblosan. Selanjutnya tetap jelema wajib qada cuman ieu mah wajib neruskeun puasana qada tapi terus puasana wajib teruskeun mun teu terus berarti double siksaanana. Hiji puasana di Ramadan di jero bulan Ramadan ngahaja-haja buka di bulan Ramadan puasa Ramadan ngahaja-haja bukanya teh teh di samping wajib qada wajib kudu imsak teh
dahar minum setelah eta. Imsak beda usah puasa. Mentek lamun di negara Islam maka ditangkap. Nu teu puasa teh ditangkap. Lantaran ieu wajib imsak manehanana. Tangkap. Tangkap di urang jadi tangkap. Masukkeun ka polsek. Makan bersama. Beres. Iya, wajib ditangkap. Beudang berkeliaran bergerak mantap ke masyarakat di urang teh peduli bener nama aya warung. Betul. Jelema daras ya. Tapi pemerintahan teu peduli kan di urang. Nah urang kan ieu boga pemerintahan seperti kieu disebut betah teu betah, disebut teu betah-betah. Iku masih kiai gitu bae teman. Disebut teu betah teu betah, disebut betah teu betah. Sebab bertentangan. Kudu tangkap teh geus teu kudu SS deui. Polisi di mana manggil aja nu ngarokok, tangkap, copot rokokna. Sikap ku polisi. Beres. Polisi di kamar rokok sorangan. Anu nyaho. Harese di negara urang harese sebab undang-undangna lain Al-Qur'anul Karim, undang-undangna undang-undang Belanda di urang. Mayoritasna muslim mukmin tapi undang-undang negarana lain Al-Qur'anul Karim. Lempang urang kalau lipo pas lain bulan Ramadan bae. Lempang urang ka kota pas lain bulan Ramadan bae. Pamarentahna biasa bae. Polisi abri biasa bae. Geus puguh masyarakat mah resah sabenerna mah di lembur aya nu ngarokok teh, tetapi kan eueuh bertindak. Wajib ngodoannya di samping wajib godok wajib imsak temenang kulantaran wajib imsak andai kata di negara Islam ja wajib imsak teh mun nyaga keluruyuran ngerokok minum tangkap nyana amankeun jol bae nu masang kabel listrik urang Cirebon keturunan Susai Hidayatullah masa di Cikupa tadi bulan Ramadan dahar di sisi jalan nginum di dinya ngarokok di eueuh nu ngageuing biasa bae geus sieun urang teh dakwah nu kitu bae geus sieun geus sieun besi gelut urang teh tah lamun nya mah jago gelut di dinya tah bawa golok ka dinya tulak cangkeng goblok sia tolol ulah sia ngarokok bae bulan Ramadan bego sia. Datang kadenya gede geng. Mau coba-coba ya. Udah punya guru berapa di sini? Aing mah bae geng aja, lantaran aing mah ieu keur dakwah. Udah enggak usah begitu, bukan negara Islam, di negara kita demokrasi. Ayo. Mau satu-satu apa merempugan? Jangan begitu. Payah kalau jawara kos gitu. Kudu langsung ayo sia. Ayo bari mundur. Ayo. Ya lagi serius ya. Dah lamun bener mah jago cimane hareupan tah. Urang didinya we nangkap. Jangan rokok. Jangan merokok. Selama ada saya di sini enggak boleh merokok. Ya. Kagogan ku urang nyaho coba bener jawara gelut ngan urang kan teu bisa kitu lantaran di mana urang gelut meupeuh geus lain make hukum Islam dibawalah ka polsek urang nu salah lantaran meupeuh ti heula sekan urang nganiayaan nah ieulah lamun lain negara Islam mah serba salah bae kadituna hirup nafsi sia-sia aing geus sabodo sia geus aing mah aing bae. Lamun sababna lain teu wani loba nu gagah mah eta ketika dianggongkeun ka ditu pan urang dieleh. Sebab nu ngalindungi negara lain make hukum Al-Qur'anul Karim urang betah di negara model kos terus urang teu betah atuh ayo kumaha urang di negara mah kumaha urang rakyat. Perangan urang perang bae urang mati atuh los. Lah jalan kos kieu bae atuh bae. Tiba diserahkeun ka urang kabeh. Diserahkeun ka urang sebagai rakyat bae. Masyaallah. Mantak urang blon-blon teuing si urang. Termasuk blon. Wah, cuman urang blon kieu nepang blon. Ulah ngomong naon sia.
Nomor kedua, la tarikin niat lailan fil fardi tadi wajib rukun puasa teh kudu niat tunggal penting ai praktek ieu mah teu niat. Berarti kan status sabeurang teu puasa lantaran pentingna teu niat. Sanajan nyana beurang teu niat, tetep bae kos kudu kos puasa bae. Engke wajib qada, nya wajib qada, nya poe eta tetep teu menang dahar ngilu teu bener. Rugi nu mangkat. Tilu alaman tasahara zonan baqa'al lail babana khilafuhu nyana sahur lantaran neuleuh jam dijeuleuh ku nyana jamna 3:30 terus bae nyana mah sahur dideuleuh deui masih 3:30 kana meh nginum ngarokok orenganan barang neuleuh kaluar berak geus empan poe ge urang orenganan geus jam 6:30 nyana di jero neuleuh jeung nyana teh horeng pae jemna disangka ku nyana lantaran angkeran kana jam bae disangka ku nyana masih gede peuting ternyata geus beurang geus kapajaran nah eta teh tetep nyana wajib qada nu eta wajib bae imsak poe eta teu meunang barang dagang. Nomor kaopat alaman ataragana lal huruf babana khilafur ayatan lantaran mendung nyana ngecek lantas bae di mah kosuh jadi nyana mendung kan lalai keluar bagana mah lalai teh jadi patokan sebab lalai mah jujur baheula mah kuari barang deuleuh jelema teh jujur lalai milu teh jujur jadi aya nipu lalai ge sarua bae sebab nyampur jeung jelema tukang nipu baheula batu rok daekeun lalai magrib kaluar lain magrib kaluar jadi bisa pakai anggaran ku kalau balot tuh lalai magrib berarti bener eta kuari mah atuh silakan mun make anggaran lalai sebab jelema geus jadi lalai kabeh mendung lalai ke saya buka Allahumma laka suntu wa bika amantu ala rizqi sirri beres barangnya nanti ke masjid ya ke mana wajib ke masjid setengah jam kan setengah jam kan pakai mendung ya mah itu lo lalai gitu menipu ya Allah emang jam seberapa ya hati mah karsa genep Masya Allah tak etanya na poe eta buka nganggap geus sore padahal encan nganggap geus magrib padahal encan setengah jam deui eta wajib qada jeung nyana datang ka magrib teu mun Allah suka buka cek kana mending dahar teu tetep bae teruskeun puasa ya Allah. Nomor kelima laman banalahu yaumu salasi syaban anahu min Ramadan hitungannya bahwa eta tanggal 30 bulan Syaban tapi ternyata horenganan eta masih kena bulan Ramadan anggapannya eta geus Id tapi ternyata Ramadan kene anasna buka ternyata horenganan Ramadan kene wajib qada wajib imsak poe eta. Nomor kagenepna alaman sabaqahu maul maqtada kalepasan nyana ngalawudu barang ngalawudu saya kira ieu ka jero tata eta pas ka ieu teh biasa orang pandi sebreng ieu mah kencang teh ka dieu terus bata ya itu menang katarikan teuing tuh mantak sengade orang dalam bulan Ramadan kudu hati-hati nyisangna wuduna sengade alitar bi Ramadan arba'atuan wa in buka dina bulan Ramadan ayanu aya 4 perkara hiji wajib jelema head jelema nipas keur di bulan Ramadan head nipas wilada wajib buka. Nomor kedua aya nu jais meunang bang jelema musafir di dieu ka Bandung di dieu ka Surabaya meunang buka endeup tegekeun naon atawa gering ka Karager rada eungkeut-eungkeut ye neuk terus bae puasa mangga deuk buka bae meunang tama kos kitu mah
Nomor katilu jelema wala-wala teu wajib teu jaiz nu edan mah teu kawajiban teu kajaizan kumanyana bae edan jilangan kumanyana bae. Nomor kedua nomor kaopat nomor katilu muharramun haram bukana seperti jelema ngahirkeun motoan Ramadan tahun kamari nyana boga kodoaneun 5 datang ka Rajab can ka kodoan datang ka Rawah can ka kodoan inget kuari teh menghadapi Ramadan 5 poe deui kodoaneun 5 poe deui ta eta 5 poe deui wajib nyana puasa kodo teu meunang buka buka haram sebab teu deui poe lamun nyana buka berarti teu kakodoan lamun teu kakodoan engke nya wajib kodo wajib kifarat tuhun mantap sih gade teu meunang kaseberangan teu meunang nyebrang ka Ramadan saja wajib. Kemudian bagian buka ya opat perkara maya zamu bihil qada wal fidyah ya jelema wajib qada nya fidyahnya qada nya fidyah imal liqafina lagairi buka lantaran rempan kanu sejen awewe nyusuan ieu lamun teu nyusuan anakna bakal negeri berarti kan nyusuan lamun nyana nyusuan malaya caian mun nyana teu balang dahar ambar cai susuna makanya di bulan Ramadan demi anak dahar baik supaya susuna ieu subur ta eta nyana buka engke nya wajib qada nya wajib ya loba tak awes mbak-mbak laporan bahwa nyana mah teu puasa lantaran nyusuan bayar fidyah doang teu qada lain itu nya wajib qada nya wajib fidyah atawa urang keur cicing bae berarti aya jelema kekerlekan dicai piteum nya mah nah urang teh kan dek dulungan teh kudu boga tanaga lamun urang dek dulungan lantaran lega ieu mah caina mun urang dulungan kemudian teu buka heula teu kerlek duaan matak dahar heula nya mau bukaan heula minum heula takara dulungan batur buka na dulungan batur ta eta wajib qada wajib fidyah nya qada nya wajib fidyah. Nomor kedua iftar mata kiri qadain maim kan atata ya Ramadan akhiru Ramadan wa akhiru. Nomor kedua nyana buka bari ngahirkeun qada bari imkan ngalaksanakeun didinya nyana boga qadawaneun Ramadan can kakodoan kadatangan ku Ramadan deui taun ieu boga qadawaneun 10 poe Ramadan nu kamari tah lamun nyana qada mah bisa sebenarnya mah di bulan haji kene di bulan Muharram bulan Safar bulan Maulud bisa ngadieuan henteu bae datang ka Ramadan can kakodoan nyebrang ku ari ka dieu nya wajib qada tetep qadana mah 10 bae ngan wajib fidyah ngan kena kieu lamun Ramadan itu teu kakodoan deui wajib qada tetep qadana 10 bae ngan fidyahna kulantaran 2 Ramadan 2 fidyah sapoena 2 datang ka 3 tahun qadana mah tetep 10 ngan fidyahna lantaran nyebrang 3 berarti 3 fidyah kitu beta fidyahna nu nae. Nomor keempat lawala teu wajib qada teu wajib fidyah wa huwal majnun jelema edan nu teu ngahaja-haja edana ai kitu mah mabok ngahaja-haja tetep wajib. Wallahu a'lam.